waktu karena kaayaan waktu kopi hartosna imsak teh ngeker ya ngeker teh nah ai gitu mah sebenarnya jalmi anu cacakan dewasanya cacakan balik cacakan kayak anu ciri ku sabab biji mani ku sabab biji mah lamun itu sabab canget teh can kagero hukum sara ngangkane ngalatih murang kalimat sanaos balik teh acan ka ciri balik nya katakan si acan kasipatan ku sifat anu tilu berkawis teh nya teh usauhet biji mah biji mani teh eta cirina balik sanajan umurna can 10 tahun lamun tos het maka eta teh tos kalebetkeun jalmi anu balik tos ngawitan dituliskeun nyaeta tina hade sebulan alam hiji bulan alam sumping kalau alam teh nah abdi teh jeung kalau itu si kalau nanti kita pernah bahasa nah doa abdi teh diijabah ku Allah teu kita tawisna ayat anu sakelasna puji budak watat dari dadani maka di mana disebut deukeut eta jalma Allah pasti diijabah berarti kurang jauh keneh ka Allah tuh disusul ku ayat ieu mah gitu upamana urang aya 60